Jawara di pasar Kemis, Jawaran di Cukupa, Jawaran dengan Jawara kos gitu dong, Jawara itil malulu. Pereres. Tah, ka Jawara mah kos gitu. Asal aya bae nu ngarokok nu dahar, keluarnya ada di mobil. Langsung tolak cangkeng. Hah? Nagara aing sia. Ulah gara-gara sia ngarokok di pasar Kemis siksa turun. Satuntung aing aya keresan, najan aing teu puasa. Kos bener pan ngomong tah. Kos bener tah ngomongnya ada Jawara. Ulah ngundang siksa sia ngarokok di nagara pasar Kemis. Urang mana sia? Sia mah lain urang dieu, aing urang dieu. Kumaha lamun Allah nurunkeun siksa ka negara aing? Tolol. Kada kita rokok. Jeung duitna. Wah, ieu mah preman beneran. Mana kepala sia? Sieun pasti kepala. Bagi dua baik. Oh, lalu ngomong. Jawara goblok. Tah lamun aya Jawara kos kitu kalau mah salut biasa kajeun geus teu puasa ge ngana kajeun. Kajeun geus teu puasa ge kajeun, teu salat kajeun asal eta bae amankeun tah. Amankeun. Mun kadenge aya nu zinah bulan puasa amankeun. Itrati wa bi'al ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin. Makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Puasa teh diinstruksikeun ku Gusti Allah teh tahun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Eta teh tahun kadua Hijriah. Kangjeng Nabi hijrah ti Madinah ka Mekah. Puasana Kangjeng Nabi puasa Asyura. Di samping puasa Asyura, puasa 3 poe awal bulan, 3 poe tengah bulan, 3 poe akhir bulan. Tahun kedua etalah turun ayat instruksi puasa. Maka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun puasa Ramadan sekaligus instruksi ka umatna. Alhamdulillah urang jadi manusia makhluk nupang bagusna iman ka Khaliq, iman ka Kangjeng Nabi, urang kuari ngalaksanakeun puasa geus sababaraha tahun, bahkan urang terus puasa datang ke akhir hayat urang. Lamun lain hidayah mal bisa jadi gigireun urang nu boga pabrik gagah jasa. Mobil lagi mewah jasa saja teu iman pan ka Kangjeng Nabi, teu iman ka Allah. Urang mah hirup sederhana, di bawah sederhana, tapi urang mah teu ngaharepkeun hirup di dunia kos kieu lah, di dunia mah capek, riweuh. Urang mah hirup teh ngaharepkeun di ditu. Di mana? Di ditu. Di mana kiai nu urang embung teh? Paeh heula. Hirup anu langgeng buat ka ditu istimewa. Lumantak ulama salafus sholihin waliullah mah dibere kamewahan tembung kurang besi ngageser pangkat. Aya jelema susah jasa ngan ibadah da mantep jasa aya nu mere habar malaikat Jibril. Pan malaikat Jibril teh sakumaha migu kamari geus dibejakeun ku kula bahwa nyana teh mawa ilham, mawa karomah ka para wali. Ngabejakeun Bapak ngan nyana teh nyawun Jibril. Bahwa bapak teh ieu geus aya ngaranna di surga. Di surga nu mantak asup ka surga ieu kelompok fuqara fakir. Alhamdulillah. Geus bae tah. Kabelah dieuna lantaran atuh hirupna ibadah bae nu daratang loba. Kabelah dieuna aya sudager. Datang kemudian manehanana barang bere nak rada loba ceurik nya cek sudah gerda kok kunaon si ceurik teu kunaon cek dana ai teu ditarima sedekah di dinya kahalangan berarti teu menang ganjaran ai ditarima kula ngageser ngaran kula di sorga. Tah ieu mah perlu diketahui bae kula lamun teu narima di dinya teu meunang ganjaran.
tapi lamun kula narima ngaran kura di sorga ngageser tina sabab asup ka sorga fukhara kuari kula buating ka sorga buah henteu lantaran ieu leuwih ti poe ieu dahareun teh aya ajang isukna deui sabulaneun aya tah ieu kula mah khawatir tetep kumaha cara ricing meta duaan kabeh percis kos kiai kuari bae kitu mun dibere teh kos kitu pan proposal mah lulu pan kiai goblok tolol tah mah teu mikir ngaran urang di akhirat teh deuk make ngaran naon nu diandalkeun batur mah fuqara di akhirat teh bakul mah goni lantaran teu boga rasa sugih dibikeunan bae batur mah ieu teh tahajud anu ikhlas batur mah zikir ai urang andalan urang ke di akhirat naon tah teu boga ka urang mah pikiran kitu teh teu boga mentek paeh teh sangheuk paeh teh mun ditawaran paeh boro-boro nu ngora nu kolot ge heula tah eta sangheuk teu pede nah ieu Kangjeng Nabi puasa teh kos kitu langsung instruksi Ramadan alhamdulillah tepi ka ayeuna jol jelema dongeng ya Rasulullah baheula aya hiji jelema ngaranna Kisamun memeh Nabi Musa eta mah nama berjuang bae mawa pedang teu eureun-eureunnya nama terus bae teu meunang manggih kafir nya nama wagah jasa diciptakeun ku Gusti Allah haji pikiranna nya nama hayang duawah bae geus asal aya kafir bae ku nya deuk iman teh sia ka Allah iman salamet teh iman pedang oh tah lamun kos kitu urang memehnya na paeh urang teu lah eta geus kitu bae aja 1000 tahun mawa pedang bae teu pernah diasupkeun ka sarangkana pedang teh pake dakwah bae asal magi kafir tanya Islam teh sia iman moal teh iman 1000 tahun masyaallah teh si ganjaranana 1000 tahun atuh lamun anu perang Uhud bae sakitu perang Badar bae sakitu Hunain bae sakitu dan perang-perang nu lainna hebat jasa atuh ieu 1000 tahun mah manggul pedang bae masyaallah kan tah mah geus hese nyaritakeunana urang mah pan gua pedang na kitu boga pan dina bogana ge pan lain jang dakwah urang mah jang neangan di ditu tuh di mana kayak di ditu di mana pabrik jang ngageng urang mah limbah ngasal aya bae kieu ada lagu sia sembarangan sia asup ka pabrik kos du bogana teh kos bogana nya padahal bogana sincek nya Gusti Allah doaku lamun kos kitu mah wani jasa jang di pabrik pedang wani dikaluarkeun jang awewe pedang wani dikaluarkeun ari kitu mah jang nu teu puasa bulan Ramadan pedang nyelap teu wani ngaluarkeun pedang blon tama jawara goblok tolol tama jawara kos kitu lamun nya ge wani tah pokona mah asal aya nu ngarokok ha sia goblok sia nagara aing ge pasar kemis teh nyawa aing jawarana kada teh rokok dieu sepunya na eta jawara kakarake tinggalnya na bae hak we tolol teh budak dakwah tah naon duh hese jasa hese eueuh jawara di pasar kemis eueuh jawara di Cukupa eueuh jawara dengan jawara kos kitu dong jawara itil mah lulu pereres tah da jawara mah kos kitu asal aya bae nu ngarokok nu dahar keluarnya di mobil langsung tolak cangkeng nagara aing sia ulah gara-gara sia ngarokok di pasar kemis siksa turun satuntung aing aya kedesan najan aing teu puasa kos bener pan ngomong tah kos bener tah ngomongnya ada jawara ulah ngundang siksa sia ngarokok di negara pasar kemis urang mana sia mah lain urang dieu aing urang dieu kumaha lamun Allah nurunkeun siksa ka negara aing tolol kada kita rokok jeung duitna wah ieu mah preman beneran mana kepala sia sieun pasti kepala bagi dua baik lalu ngomong jawara goblok tah lamun aya jawara kos kitu kalau mah salut biasa kajeun geus teu puasa ge ngana kajeun geus teu puasa ge kajeun teu salat kajeun asal eta bae amankeun tah amankeun mun kadenge aya nu zinah bulan puasa amankeun nah ieu mah mantep cenah jaganna ieu amankeun pak kenapa pian sia enggak pakai celana
Sono. Kemana? Rumah saya. Sono ada kamar khusus. Udah tenang sono. Cek simbatnya tuh bukan masalah kesononya, hitungannya berapa. Udah tenang. 2 kali lipat dah sono. Jawara ondo atau pokok situ. Tayo nu ngamankeun ye. Kula lamun bulan puasa diondang nyalateun teu ai teu kadeuleu ai di deuleu pan kade teu di deuleu kadeuleu. Ai teu di deuleu kadeuleu ai kurang di deuleu kadeuleu. Ku asis yang ngomong. Kayang mah nya merek ke kai. Ieu kieu indek. Aduh, aing bisa gelut didinya. Kajen aing mah menang ge. Aing moal kudu eleh gelut jeung nu kos kitu mah. Moal asalnya nana ngaringkus 12an beres wae. Palian heula. Tah Kanjeng Nabi didongengan kos kitu teh langsung peureum tangga ka langit turun ayat Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il Muhammad lamun nubah heula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna tapi jang umat anjeun mah cukup sapeting bae leuwih tibatan 1000 bulan 1000 tahun cukup Lailatul Qadar khairun min alfi syahr gas leuwih tibatan 1000 bulan asal beunangkeun Lailatul Qadar ya Allah ya Rabb tinggal urang ngintip bae ku ari mah pohara jasa teh Lailatul Qadar teh dibandingkeun jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun, ribuan bulan, ribuan poe, tapi urang mah haja sapeting doang. Mun kabeneran magih Lailatul Qadar, aduh geus indah jasa. Indah jasa. Masyaallah. Tah ieu urang mun nyaritakeun puasa ka bagi 3 hiji puasa syariat. Nomor kedua puasa thariqah. Nomor katilu puasa hakikat nusok diomongkeun ku urang puasa umum puasa khusus puasa khususul khusus lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teu dahar teu nginum teh jima neangan nu kitu mah ambalaya boro-boro kolot budak ge bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teu dahar teu nginum teh jima nu gering rada cager setik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teu dahar teu nginum teh jima mah disebut ge puasa umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu tetangga urang puasa teh kararitu di kantor puasa teh kararitu di pabrik puasa teh kararitu di jalan di pasar puasa teh kararitu umumna manusia puasa teh kos kitu bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga masyaallah mantap sih eta puasa kos kitu aduh nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota tadi mah ngajaga beuteung teu dieusian ku dahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naek ku ari puasana puasa anggahota tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota mata urang ulah sakahayangna dideleukeun ditinggalikeun celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga
Nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan, coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV. Pak, kunaon dikaluarkeun renyek. Aja neuk meuli nu cekas. Jangan ngabuburit bulan puasa. Bapak goblok tanu kos. Pak, eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing. Meuli aya anu teh mah dengan 24 inci. Hayang nu sabaraha tuh, Pak? Aya nu 150. Wah, ieu bapak lain deuk ibadah kos. Yes, kadanannya nangan nasehatan ka anak, ka pamajikan, ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu. Geus geura metak di jero kamar, geura bersihan, geura pel, sajadah geura amparkeun. Tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30. Pak loba amat jualeun. Siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang-mungpeng di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali. Teka mamana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta tanya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bungahan jasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana sakieu kongkorong kongkorong bebe jaka salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tawa kos gitu atuh supaya teh ngeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di mana ka haji ulah diganggu di kamar bae ieu ke masjid geus kapan waktu deuk maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi abah lagi kolot ieu mah deuk metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean, dedengean, aambean, omongan, raragapan jeung lelenggan. Kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae. Eta mah memeh geus ka sorga teh jalan. Memeh geus rohna geus aya di sorga. Memeh teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga beta mah geus kos kitu. Ya Allah. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa awasatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyeutikan dedeulean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula deuk ka puri. Emang aya nu maca sholawat berjamaah tah naon di puri? Aya cenah kiai heuh.
Numing pinasa, numing pindah tuh pakai celana cenanya. Si Mbak. Budak asal sore baget ya Allah, ya Rabbi. Nanaonan jelema. Barang di deuleu deui aya Ki Hajian. Ki Haji nokolot ka ditu. Nek naon deui Fajir ka mana? Bali Ponteng Suri. Lah bohong. Lalu bohong ya lah cenah tuh. Variasi doang tuh Ponteng Suri ge. Geus baradang ora bae cenah Kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan lambeng. Aki jadi kasurupan kieu. Coba di bulan Ramadan ningkatkeun ibadah daripada di bulan Ramadan leumpang maningan hees tasubur hees udang lohor salat zohor teu kudu make sunah tas salat assalamualaikum assalamualaikum di dunia keneh deui di tempat salat udang asar tas asar ge udang maghrib beres geus aman tah puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus apa puasa kos hebat jasa geus apa puasa geus aing mah daripada lah bentan neuleun TV minimal komo nu geus maning hees bae geus cek pamajikanna gateum meleh mah. Ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tuh puasa kos gitu. Lalu ngomong nini. Baik urang babarengan ge di akhirat kanyahoan ge. Ieu bata ieu teh. Aya anu nyekelan tasbih dihareupeun imah. Ieu baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bapana tuh hebat jasa tuh. Cak mana? Bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok meureun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh coba aja putih bapak sia baca hideung amat tuh di deuleu mana lompat teh si budak. Asana kadinya kontrakan tah. Tanyakeun wae. Deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teh paeh teh aki-aki. Teh ku galedeg gitu. Tuh di imana ge ngadoana geus teu beres. Atuh di deui galagat ku jana ge. Mata ieu teh. Mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ieu. Lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deuk di imah bae eta lamun geus Ki Haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macam-macam keluar dicocokan gundang gendung dung jar ditalewos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asa henteu naon nya bugu tabrakan goblok sia ta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah kitu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat gasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus bantep jasa
geus mantep jasa-jasana aing ieu geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah we tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipu doli be HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering keluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek ragak gitu tak kalapa lamun teu kahadapeun tangkal kalapa ka WC angel di WC puh eta mah sebab HP khususon tah eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah. Jadi merenangan isi nagan makhluk doang ke Allah mati isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedeulean tapak napaan dedeunyan tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris, hayang datang batu kocak eueuhnya anu kocak. Blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata, ceuli, irung, sungut. Eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud. Nu matak disebutna eta teh puasa khusus. Berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan di istighfaran per anggahota. Ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu. Tidak dedeulean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura. Dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua ladeh teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babeatkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi illallah nage buleun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah illallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat
mulai di jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu banyak nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun eta hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jages di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleu awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideukeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musikna tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teu dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge aing geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi saret irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem man jadi kieu sih torekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dieu minimal nu handap jeung ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pagawe teu masantri teh asup torekat pejabat teu masantri asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeahna ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleu awewe jabirahi urang teh naek komonor urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka Jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut
tukang es blon tah tukang es neng nong cek urang teh lagu omat tah neng urang kagarak datang ke Goiril Magdubi neng nong heueuh oma kajen ku kumaha neng nong jangan musikan siapa sih goblok budak musik nyanyian instrumen berarti teman kurang ngomong kos gitu tuh tolol ke sholat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran kurang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli orang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun gol bu mulai geus ti dinya tah kuarina le motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoan nyana ngridit berarti bego teh budak boga kaisi dulu. Tah, eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati. Mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah. Naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit eta. Timbul joro-joro ka jero hate, halang-halang leuwih gede urang ka Allah. Lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh kahalangan tadi maka karaku Mio, kuari manggeus ku Avanza. Naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beuki norekat ka dieu beuki wah para jasa malah asup torekat na ge mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat hikmat pokos kieu mah hikmat papan ilmu juri da mah kos itu torekat mah ilmu ka Allah nek ma'rifatullah wa rasulih mah nek hayang boga nur ilahi eta lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ye naik mobil hebe nu geulis nalekeun kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun heuy aki-aki nalekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh lah ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saanu bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu mah ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis teureum capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana barang di dalam waduh semampai itu tadi bae di dalam bah tekan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mentak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ka terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hate urang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kendeul awewe teh kos kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh hajupan tengah peuting zikirna ge geunaheun saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah
mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai ku ari dek ka mana ente dek silaturahmi maksudna dek ka Allah zahirna silaturahmi maksudna dek ka Allah lain maksud dek neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai endek menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu mah cenah jang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus seueur waniat tama kos kitu bangpak ngaranna nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nyana dibere urusan Allah dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudnya non susuganan nyaputnya maksudnya susuganan yang meliban mobil kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mendek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allah keun adapun mereknya nak urusan Allah tama aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika neula awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan ceulik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing-aing nya namanya nyana nyana keperluan nyana tuh aing-aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideleukeun ku urang haju nyana neulekeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deulekeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi rugi 12 eta kos itu Jeh, nyana bogoh henteu haju urang dideleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh
endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakek lelembutan. Nah beki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung nginum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah, robah dirobahkeun ku Allah, bentak dibentakkeun ku Allah, pereum dipereumkeun ku Allah, ngadenge didengekeun ku Allah. Jadi kabeh otomatis 5 bakalna tah dina hakikat teh. Mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa urang dipaksa kuari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar tedar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nah maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae maksa bae saung lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa titah hirup ku geus hirup sia nantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di kamana keliat titah di ka Allah keun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngarade dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna ieu lah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, tungtung nanu indah ge la'allakum tattaqun, berhikmah puasa teh jelema bakal dari tararakwa. Aduh, ieu lain sambaranna tah hikmah tah. La'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun, anu pelit jadi tambah pelit. La'allakum tattaqun, nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana. Nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim. Pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan. Moal aing moal nyarekan ke sawal. Karak aing dar-dar deui. Di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun, supaya maneh takwa. Istimewa jasa. Mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun, awewena embungeun bae embung jajore meureunana. Awewena mah geulis tur aya pendidikanana, aya pendidikan mangan jore beungeutna, lain beungeut jelema beungeut perang. Aya teh jelema teh nu geus kitu tah. Embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena. Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah, abdi ayeuna menemah bae, ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah, deuk naon deui atuh ja hirup mah moal kebeli di dunia, adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak, kuaring mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak. Kunaon yang di SMS teh di koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta kak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun. Ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi teh teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah ke mana? Lawan dia sugut urang nu pahang engke nyambung ka ditu. Engke nyana panas. Gelisah. Ya minimal sungut pahang lah. Sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut. Tuh puasa pelet eta. Puasa pelet teh siapkeun 7 batu. Teuneun di hareup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan. Kama layantal hadid bi Daud bin Nabi Daud alaihi salam. Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan. Hartina Allahumma layyan Gusti muga ngalemeskeun qalba di sarwiti kana hate si sarwiti. Kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti. Puasan buka cabe rawit sakil. Ilag bae. Jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti. Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa. Tah mun ragag ka batuna bleg nyana ngarenjak. Ngarenjak teh Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'allakum tattaqun ieu. Siapa kuasit. Wirid kadua kali Allah. Panjang direkam ku sialah. Beres, tiupkeun deui ke jam 12 batim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Sarwiti. Blum. Kerenjangnya. Bentanya na. Mulai teu bisa hesta malam kadua mah. Ya. 3 berarti. Idh qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'ashara kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum. Sarwiti. Zae. La'allakum tattaqun. Ji, walala ora leuleus ujian hatena.
ujian awewe kakarak 3 peting doang geus jaed ka 4 peting manyana geus mulai lempang keluar asa kadeuleu bae euy jaed aya ucing ge euy jaed ucing jaed sia mah rarasa aing jaed bae sakeun ngeuleuh jelema kasep amat itu sakos ge jaed bae kabeh jaed bae sadunia nu ayangan jaed doang weh lain lalawor eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teh dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tu buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa hotel batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teh meunang kasalian aing urusan ka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah. Limbah mah panatuh boh di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik, jeung besi, jeung wah dihijikeun ditimbang, dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakalna ieu kurang rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika orang neule anu dipakai ka haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku hari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku hari tuna kecenderungan hati maulul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga
ketika menang nikmat lain neule nikmatna nu dideule nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neule musibahna tapi nu dideule nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neule robahna boh diri boh batur neule nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neule cicingna tapi neule nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neule rupa-rupana tapi neule nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat kos gitu tabal kaluar tili perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura ge urang terus bae ka dieu ngan eta basa kadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dia kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantap kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese mangku kula osok di bejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati geus sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepetkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancen ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaraga la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah aku disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikirna ge teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan dia kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu na geus teu gideg-gideg acan torekat teh mah jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng mengke kos ka dewe eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah
lain aja terus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudnya jalain gitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna terus ya makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan bantah ka ditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis mukanya hoan make tudung ka ditu nama make ieu dan kadang-kadang belangkon atau ka dieuna make barang di Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lemur besi aya anu make lepis make laken eta guru torekat eta geus atuh beda sorot mata lain deui tah ikeur carita tah nyana mah tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh banyak apa bae geus tutup masalah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta kos kitu teh hese jadi begitu ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hati teu bisa kadesek teu bisa katita teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieulah geus teu bisa kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae jadi tergantung jelema-jelemana lah kuat apa henteuna ketika anu henteu kuat pasti di bawah datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah ketika der kade gerak Allah henteu asa terkendali ku lain Allah ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khusus eta mah puasa para rasul puasa para nabi paling puasa para kutubul aulia puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar nu puasa khusus mah komo nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun puasa umum ge iraha nolna ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar aya kiai mah teu menang Lailatul Qadar aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih sial anu ngazakat fitrah bego ieu murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah jauh tak maka menang Lailatul Qadar tu kos gitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan urang dijaga di tapaan, plong bakal.
ngidaheun bakal ieu mamikiran meko lurah can aya merenya ingetin teh ka ing lurah ya engke bae tanggal 20 di SMS kok camat can aya sih pae hirup ta camat kok bupati can aya sih kadanan anti bati pamarentah ulah aya kecenderungan anti duh masyaallah lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah begitu datang ke dinya dibaca naon eta ieu surat naon surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah saekeun ku jan set ice mondok make surat-surat pengantar ti gubernur emang kunaon aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah bahwa Syafi'i bakal mondok di aing Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur wah bau mereka bulu urang mah geus kitu aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese kamau teh si pangkat pohara amat urang mah lamun aya pengantar ti gubernur wah jangan kemana-mana ya sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah gubernur kan ini pengantarnya wah kiai neraka mau kos itu Imam Malik susah-susah nanya nama padahal mah pedagang Anas saya dilanjutkan ku Imam Malik dagang lantaran hatena seutigeun kana dunia dagang mah dagang lantaran teu dipikiran rugi dagang mah dagang teu dipikiran rugi sebabnya nama terus bae ngaji ngarang ya otomatis dagang dengan sakicep rugi beak kabeh eak geus we jada wadah ngaji bae peuting ijtihad ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i ngajoak urang dapur hei mana betul pamajikan jeung anak ngajoak ieu waduh wah cenah ieu gaji mah ngaji bae teu ngebul atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh beak kabeh kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebel urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di sorga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pake urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh atuh coba pemajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka mana ka ditu ka sorga lah terus bapak kolot mah eta sorga geus teu bisa urang geus ngeredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor teh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebel ieu bocor pindah ka ditu bocor di dieu tah di imah teh jatupan ka dieu di dieu bocor ka dieu tah hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese-hese amat sih urang mah kakarak ngecelak we ke pamajikan heuh tuh padahal belah dia teu bocor kurang ditapina atuh geus ulah mikiran bocor di dieu dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang puyeng urang insyaallah hese duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sagesa beres Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna
nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah. Mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna bikin ka anakna bikin deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal nagara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyari tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh ulah proposal teuing atuh puyang jasa tah deuleu Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ka Mekah memeh asup ka Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ka Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ka Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo daratang fakir miskin dan lain sebagainya teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ka Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimulyakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis ka surang ka Mekah kos kitu bebekelan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah ge pau pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu Masya Allah karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa haju lamun magrib nginum-nginumna ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jagjana cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ye geus tak kaungkulan gegel bae urang deuleu koros Iki sarua ta urang. Urang ge kitu bulan puasa teh. Ieu naon ye? Bonteng suri kok anak koros. Ieu naon deui ye? Jeruk kok. Bapak koros. Ieu naon deui ye? Poh sagala rupa. Deuk tarawih nggeh. Aja kunaon ye? Ieu deh. Napas Bang Haji mah. Geus kolot meureun. Aduh, teu kuat jasa Bang Haji mah ya. Napas meureun lain napas meureun sebeteuing kabade eta ku sia atuh jalamun normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus heula nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah pan kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir nyaritakeun tentang masalah kewajiban puasa Ramadan bihadi umurin khamsah hiji bikamali Sya'ban salasina yauman sempurna bulan Sya'ban 30 wae nomor kedua biru'yatil hilal bihaqi man ra'ahu wa in kana fasiqan liru'yat nomor katiluna disubuti fi haqqi man la yarahu tetapna hilal bagi jelema nu teu neuleukeun hilal nu kaopat bi ikhbari adli riwayat mausukin bihi nu kalimana bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad. Nah, iyalah
aya anu langsung hilal pemerintah ru'yatul hilal aya anu perjalanan khusus para kiai-kiai anu nyieun anu nakwim make takwiman hisab qot'i mun dipanjang-panjang cerita tentang hisab panjang ieu mah kasimpulanna bae kasimpulan lamun menurut hisabna hisab goer qot'i nanggalkeun teu aya anu Sabtu Muhammadiyah aya anu hisabna hisab qot'i melalui sulam berusul falakiyah dan lain sebagainya daya jatuhna kana minggu mun diperbandingkeun ephemeris jatuhna tetap minggu ikima 15 10 maghrib ghurubus syams 17.49 hilal 0,45 derajat 0 derajat 45 dakiko muksul hilal 0052 itulah ephemeris itu ke Belanda Inggris kemudian Yukom itima 15.13 geser setik maghrib gurub 17.49 hilal 0 derajat 43 31,75 muksul hilal 0 derajat 0,1 eta cerita nyukom hanya untuk perbandingan hitungan-hitungan Yahudi lamun hitungan-hitungan sulam na mun dicaritakeun panjang nu jelas itimana Jumat malam Sabtu na 1 darajah setengah ieu berarti teu imkan ru'yat berarti urang puasa minggu menurut hisab qot'i sulam munairen aya sababaraha di sekitar kitu Tangerang nu ngiriman hitungan aya leuwih ti genep kemudian aya di Jawa Tengah nu ngiriman ti kiai ti kudu dicaritakeun ku kula loba nu ngiriman ya alhamdulillah kemudian ti Bogor melalui hitungan hisab qot'i adalah jatuh hari Minggu rata-rata aya nu itima Jumat malam Sabtuna aya anu sadarja aya nu sadarja setengah teu imkan ru'yat berarti urang istiqmal Sya'ban jatuh puasa menurut hisab qot'i adalah hari Minggu urang puasa poe Minggu menurut hitungan hisab qot'i asana akur bakal lajeng pemerintah. Adapun hitungan Muhammadiyah menghitung manehanana ieu jatuhna adalah hari Sabtu. Aya perjalanan Thariqah Syekh Alauddin Ibnu Syatib ya al hisab al hasabatil falakiyah di harakatus syams wal qamar wa tariqatu Syekh Alauddin Ibnu Syatib ad-Dimashqi al-Harat anda yaum as-sabti 28 Juni 2014 Masehu wa awalu ayam syahri Ramadan al-Mubarak liam 1435 Hijriah bimasyiatillah ta'ala zalika lana itu panjang lamun dicaritakeun gusar geser nyana jatuhna Sabtu sebenarnya encan hiim kanurut kakarak menang darjah sadarjah setengah terserah nu jelas urang memakai pendapat ulama mun dicaritakeun muksuna naon kitu ngaran mun ku urang dek diruyat tingkahna gedena dicaritakeun insyaallah bisa ngan teu kudu nu jelas jatuh menurut hitungan hisab qot'i sulam munairen dan durusul falakiyah adalah jatuh pada hari Minggu lebaran Senin. Jadi lamun lebaran Senin minggu-minggu Senin Selasa Rebo-rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu berarti urang puasa berapa poe 29 poe sabulan ngaranna urang 29 poe Senena puasa lebaran urang ngaji biasa minggu katilu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Minggu libur minggu kedua libur minggu katilu libur ngaji libur bae minggu kahiji libur minggu kedua libur minggu katilu ngaji mudah-mudahan orang kabehan dipanjangkeun umur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi kuat ngalaksanakeun ibadah puasana diberi mantap ibadah puasa jeung nu lainna sehingga mundal urang dina ngalaksanakeun ibadahna kemudian kitu urang
kemudian gitu urang ngalaksanakeun taraweh di jero na aya zakat fitrah insyaallah urang geus biasa tamah teu kudu kesulitan memehna urang hadiah puji heula ka ahli-ahli kubur